Sumapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena kusuk geus bisa ngaharepkeun ngihilakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk aya modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabuk hese ini khusus jasa salat sholli fardhu Allahu Akbar terus bisa teman-teman Allah maha Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru niat cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakara ke 2 kali ngagosokanana ganti yeuna ye naon gara-gara batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalain salat produksi cincin ndek kondangan sepatu meuli anyar bae gitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang nurana nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerang gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema mah di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid dage make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwak lagi eleh bae leungeun mah gosok-gosok kitu pan poara eta deui zahirna di luhur sajadah di jero masjid make jubah make udeng-udeng ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipung absan mang mah kos gitu deh kuadet penting bae salat lah pokona geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heulang geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema nu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau kasuk ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan aing geus ngajar aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti bae nya ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang deui kitu atuh RSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga teh berarti pelit ta Gusti kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat teu cek ada aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun kita khusyuk atuh acak-acak ya saya mah bisa khusyuk tetep baik saya baik tak khusyuk mual bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna
kahuruan saya marufil purgi ke sholat di masjid kemudian kahuruannya namanya telumpat beres wabah daratan kan emang enak ini kahuruan tuh ya masya Allah jangan tuh nyaho jadi kahuruan sholat kahuruan nyana tuh nyaho orang mah kurengit rengit oh pencak turun kabeh rengit ngomong udah kurengit lagi mau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang iya eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalau bekat teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan udah kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjidnya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengi urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye tuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunakeun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung bo urusan dunia bo urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kedeun teu sakola ge atawa di barengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai pondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq
radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar sih. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kabelah dituna gesan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunang sukari rada garantan deh aing ye Sidina Abu Bakar mencirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali bener mangalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mau dilamun kene bae Siti Fatimah pancapetan biasa teh eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh iman teu mah teu nyandung atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledeh bae teh urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu geus aya di pikiran tah ieu teh eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil sahabatmu saja ya Ali katinggalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeus teh jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paeh bukti beuh pan ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tak iya lamun ditanya soal sholat baik ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan khusyuk henteu nah iya nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadri biha wujuhana pada eta sholat teh jadi pamonggol aduh geus kiai tadi bae lah mendingan nu haju jero teuing mah leungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kan tenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handap datang Syabdul Qadir kabelah handap terus ulah-ulana naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran mah kena watek kapan urang mah mata
indah mun didelekeun kanu indah-indah. Masya Allah. Bareng neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep ngongkong saya teh aduh mantep susu nongol kahayang mata karena eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis macan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je kita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang ditampil mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapangih jeung hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'an sapoe sakali tamat jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullah ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kanjeng Nabi deuk nikah mah tah pagbar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urang cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeng gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk ke karang itu di agama juga capitan itu di deuleuh batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceuri tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diaseupeun ka TV dihareupeun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahoeun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal indungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah pasbar bizati ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya na bala nukallifu nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti beuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipu nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali sama kos itu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teu khusyuk ira khusyuk aing sih emang teu khusyuk aing mah kos kieu kaayaan
pokoknya aing protes baik Allah mun teu ka surga. Emang benar pan aing ngaji di Cilomot lanu qalbu nafsan illa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu. Hebat jasa teh budak ku embung-embungna husu burung. Kesimpulan lama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah surga di surgana hum fiha khalidun arasuk ka surga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat buah beh arasuk ka surga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka surga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka surga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka surga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabun ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ieu geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabun bobolokot aku taneuh wani teh coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalau motor tu tengah boho para rauh kieu teh kakak deuk bebersih heula deuk mandi make sabun ke make sesengitan kara kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun surga barang urang datang ka ditu hayu geura asup ka surga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka surga kudu deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka surga mah ieu pantos atuh nya ka surga dadabun kieu cenah tetep deuk dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus cenggrek sempak geus aya di juru apa geus makana geula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyala kadinya we berarti belum lamun bener sadar tetap mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun surga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadarnya ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka surga embung isina aing di ditu nang bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak keneh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neulean simbah dikecrokan punya malah disadiakeun beusina ditonjosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok aya nu dipandian wah kukuna kuku ya kelek sorangan anu bebersih urangnya sarua di neraka teu ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka surga kumaha di surga wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ke surga kabeh ge pan urang wararau
ente ku anak di teangan, waduh anak kemana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah salah ngomong tuh udah. Waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Iya rangkula ente bisa kali sebab kumaha ente alhamdulillah kana rakaheun teh sakedeung ya kana ngaberesan kreditan doang. Panas waktu lain panas-panas teuing geheng aing neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga. Oh nya sia langsung pengen tuh. Dongeng tanya di surga teh beres kan. Tuh si anu kadang datang tuh, woi dadah ka dieu. Sia datang ka neraka aing rada kebal jadi nerakana. Emang kurang gitu, aduh, aing geus hese nyaritakeunana cenah. Aing tukang ngoyak-ngoyak si Mbak cenah. Kasaror gak kabeh geus tah. Wo aing istimewa man tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari surga. Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor met aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia kuai tungguan si motor naon sia kuai nah disusul sia kuai ngunek-ngunek ngaran. Lamun sabar makan teh oh tila bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya kuai kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuai susul sia kuai ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya kuai mal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek marah aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit nu geus kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiaina kok kapake aing geus heubeul jadi kiaina henteu kapake awas ya ku aing kapani dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk kumaha jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si mang eta ayo batur diondang aya aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun punya pacar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh di rakyat datang ke pejabat di santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik daya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga naim si anu mah di surga anu mulek-mulek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu syirik ka nu di luhur teu takabur kana akhir bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dirahan bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur nya teu aya unek-unek teu aya hasud daya dengki daya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabuhuna naonan kadeulina doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusipan kunyana nararangleud dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira
bangunan kos itu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai dah tajri min tahtihal anhar ku ari urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumata padahal di jero hatena mah ieu budak bodek teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak bidadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang pa ieu kos ge isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa wus'aha berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang bari larangan-laranganna titah ngeridit titah diulang ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kurang dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka mahamaka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun teh ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauh asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri min tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siwur wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji bae nu nyelap aya si Edi ka mana urang di surga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak coba teangan coba sungai aya di pagar surga oh tuh itu si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasana sana ka budak tak kana neraka ka jeung kumaha gitu hi mun dipasantrenkeun ban keur balik mah luluh banyak sakola pan bebeja nama ka guru mereka dan teu asup-asup di pabrik dahan malikan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasana sana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwal dari Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener
ih anak abdi ya malaikat ya anak tuh apa namanya neraka mah pangyabutkeun we teu bisa cak kene mau kebal kene 100 tahun kene mah moal asup ka surga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwal fi sabil akhyar insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji kula mah inget ka wa'du inget ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du ih cakna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu cak nya ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ih mah waduh di waduh deh insyaallah caknya lagi atuh sebab besi janji ya itu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh kaambeun ge pan lain deui atuh ngaca sholawat mati jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang ngaca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ke jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus sholihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya siapa Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah muamalah munakahat jinayah aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim nah meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna kitu kene puasa zakat haji nah ku hari pengamalan anak wa amilus sholihat enteng iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan sada ya tuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajeun diseret ge urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan iman baik ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa nguludan mual tahun aku sadus bae kan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh hehehe di masjid anu imaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teu kudu make sunat Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun sabulan doang Ramadan cukup sakitu munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aya mah zakat
kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah nah ieu ulaika ashabul jannah surga geus murah jasa surga nu mantak lain ku amal asup ka surga mah lamun urang ngandelkeun ka surga amal isin amal urang jang meuli surga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jero hate menteu agungan kene cincin digosokan cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyawa salat naon dos barakat opat bener berarti kan salat naon asar sebarakat opat berarti bener ngaji berarti kan salat naon magrib sebarakat 3 berarti bener eta kus kitu ge geus hebat eta salat naon isya sebarakat opat bener berarti kan berarti nah ngaji nya na salat naon ge subuh sebarakat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula ajo niatna oh berarti bener kan ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji ditahan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatin koboan Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan tuh salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatin adaan Allah padahal jam 7 teu salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya koboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat kobo ge kan atuh aju janana hudangna jam 7 koboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang setik oh masalah mungkin masih ke salat enggak salat dohor sabaraha rakaat 3 iya budak di kudu servis ya iya ke asar saya sholat enggak sholat tahun asar seberapa 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok kalau mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasa kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu gabeurakeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata aminal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salih aja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Esya geus ayo salat barakat opat pan cepet amat jumping geus wae sakumaha trial bo budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadale coba eta iya teh geus ulah disalahkeun emang kurang kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urangnya tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus sepenting mah asa salat bae mana ya anak orang gitu Pak kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae khusus teh henteu ayo salat bae pokona mah nya ka surga mah lain ku khusyuk ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus ci asalnya syaratna asalnya rukuna beres
amal soleh emang ke surga kudu ku amal ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecelak ka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pedi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wa la nukallifu nafsan illa Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad yang mangga subhanallah cek itu baik sholat kosok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing kosok puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala modilok aing bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga teu naon beli fitrah aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing hoi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim itis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teu asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngadak teu bisa ngadak nangkarak teu bisa nangkarak ngukur taneuh kumul terus tiga sakitu doang kuari dipaksakan supaya husu emang husu babari ustad kita bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jadu bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusum mapan kudu ulah aya masya Allah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusuk geus bisa ngahareupeun ngehilangkeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah
jelema-jelema nu khusyuk. Modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabu. Ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allah maha agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngadeukeutan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika. Cincin berem bagus. Nusuki wa mahyaya. Cincin di jero ate cincin. Aya cincinan. Digulak-gilak ku setan. Eta buleut namun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana. Ganti yeuna ye naon gara-gara batangna. Kamari mah kan ku perak coba bagus. Tungtung ngalahin sholat produksi cincin. Geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Pas gitu sholat urang. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallah. Setan datang. Khusus nih. Cak setan. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkateun barang. Geser saya ti eta. Da geser saya ti hargana duh. Sakilona teh lamun ditambahan di 100 cenah diberi. Nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100. Lah jadikeun bae lah. Ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Acak-acakan sholat baru Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala. Ndek kondangan sepatu meuli anyar bae gitu. Jam paparantian ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena. Hayang nurana nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah, nu penting memeuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerang gitu. Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna pakai jubah, pakai sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwak lagi eleh bae leungeun mah. Mani gosok-gosok kitu. Pan poara eta deui zahirna. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa na sakitu. Kamari ge ngaji la nu kalipung absan. Mang kos gitu deh gua ada penting bae mah salat lah pokona geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh, daek bae heulang geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema nu khosyin di ditu. Ieu mah nu setengah khusyuk di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan. Kalau kasub ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan. Heulah cara ieu. Geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus. Enggak cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Sahareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana. Ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga teh berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun bagus.
wah nggak jadi kasar gak ya saking gitu khusus sholat itu aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa nangan sakit itu deh kumaha dia itu dipaksa-paksakan deh jadi kabehan kita mau kita khusuk atuh acak-acak ya saya mah tuh bisa khusuk tetep baik kaya saya baik tak khusuk mual bisa sebab kudu ngalengitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allah Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Purgi ke sholat di masjid kemudian kahuruannya nama terlumpat beres wabah daratan kan emang enak ini kahuruan tuh ya Masya Allah jaga tuh nyaho jadi kahuruan sholat kahuruan nyata tuh nyaho orang mah kurengit oh pencak turun kabeh rengit ngomong udah kurengit lagi mau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pakal lembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan udah eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjidnya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedenge urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoun mana nu husu nu teu husu teu nyahoun malaikat bantu mata laporan ka Allah Ta'ala lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunakeun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha
lidungan di surga beda-beda engke. Mata yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa di barengan ku sakola dua tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing beuneu manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk maneh cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunang sukari rada garenten deui aing ye Sidina Abu Bakar nyincirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana sholatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa ke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun kene bae Siti Fatimah pan capetan biasa eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetanna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh iman deuh mah teu nyandung atuh ditanya manyun bae dibere ku dibere na komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledek bae teh urang nyandung bae kitu ye leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil sahabat nu saja ya Ali katinggalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui sageusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka surga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek ye teh hayang paeh teu beuh pati mah geus kieu cek teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagah dipagawe tapi kan kahusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu
di jero teuing ngap teh atuh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta begeus caritakeun tah mah kabelah handap datang Syabdul Qadir kabelah handap terus ulah-ulana naon tah Syekh Asnawi mah geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir kuminaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideulekeun kanu indah-indah. Masyaallah. Bareng neuleuh aya awewe semampah. Mata akureun moal tebal. Ngongkong saya teh aduh mantep. Susu nongol kahayang mata karena itu neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis macan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapami jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'an sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullah ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pangkar jati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urang na cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu di agama juga capitan lain itu di deuleuh batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dihareupeun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahoeun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nangari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal indungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah dibaheul kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah pantar bisa tidak ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya lekos gitu tetap baginya nama la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese
nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat bajet teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti beuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampa geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat di makom nama aja hampa nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat jatuh berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang makom didinya sia salat bamar teu khusyuk ira khusyuk aing sih emang teu khusyuk aing mah kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga emang benar pan aing ngaji di Cilomot la nu qalipun nafsan illa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk gurung kesimpulan lama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah surga di surgana hum fiha khalidun arasuk ka surga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat buah bae arasuk ka surga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna diancomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka surga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka surga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka surga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok pot baju urang teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ieu gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot aku taneuh wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalau motor tu tengah boho para rauh kieu kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan kara kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun surga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka surga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge emit heula ka malaikat moal ka surga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana geus dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka surga mah ih teu pantos atuh nya ka surga dadabud kieu cenah tetep deuk dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus cengre sempak geus aya di juru apa geus make naon geula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun surga ngan kulantaran dadabud ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka surga embung isin aing di ditu nang bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek keneh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecrokan punya malah disadiakeun beusina ditonjosan ku sorangan bantah kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema atuh emang ku sorangan
bungannya anak pagawean sorangan tuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY ge nya mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan ti lokal di Pandian wah kukuna kuku ya kelek aduh sorangan anu bebersih urangnya sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah ceuleuh ya bersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak kamana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente iya rangkula ente bisa kali ieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana rakaheun teh sakedeung ya kana ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui keheng aing neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga oh nya saya langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu kadang datang tuh woi dadah ka dieu bisa datang ka neraka aing rada kepal jadi neraka emang kurang gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cenah aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak kasaror gak kabeh geus tah wo aing istimewa man tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta teh mah geus istimewa nah kuari geus karumpul di kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya kuai tungguan si motor naon sia kuai nah disusul sia kuai ngunek-ngunek ngaran lamun sabar makan teh oh tilah bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya kuai kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuai susul sia kuai ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya kuai mal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mujawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si mang eta ayo batur diondang ayo aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun punyana pacar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh di rakyat datang ke pejabat di santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik daya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur kana akhir bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus baik geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon
kapangi deui hayang kapangi jeung anu hayang kapangi teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dem kita ya naon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusi panggunganna nararangleud dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sakira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar di handapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak bidadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah banget ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kosong makin kasep makin geulis henteu henteu angger banget urang pa ieu kos ge isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantap geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat teh geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang bari larangan-laranganna titah ngeridit titah diulang ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku ih kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebal di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka mahamaka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauh asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji bae nu nyelap aya si Edi ka mana orang di surga
cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak coba teangan coba sungai aya di pagar sorga. Oh tuh itu si Edi budak aing mah nineung ya saya eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka ka jeung kumaha gitu. Mun dipasantrenkeun ban keur balik mah luluh ban. Sakola pan bebeja nama ka guru heuh mereka dan teu asup-asup di pabrik dahan malikan sapatu kata budak aduh aing mah boga anak ieu hiji yeuh lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwal dari Edi orang mana ya Cikupa coba iya tak gua bener iya anak abdi ya malaikat ya anak teh apa namanya neraka mah pangyabutkeun we teu bisa cak mau keblok kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat itu di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C na pan di ditu semua kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ge panas tuh ieu dosana maling sepatu bae aduh agak satu jari mah bukan mah sia dibersihan bae mana di dia teu bisa bah minta dicepetkeun gitu beja abah mana penanya di itu aya sia di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget ya nama sak mana heula ka jelas geus dibersihan heula jaka ge moal ka mana kayak ka sorga kene cak adina tuh mah nganggeheng mah tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyo asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omongan wa